baca hayang teu boga salaki awet, hayang teu di mumi di air keras nya hayang boga salaki awet di air keras, hayang boga salaki setia hayang tilu resepna hiji ya ilmu ya jangan mereskan ilmu hiji senangkan salaki ku bahasa ulah cerewet ulah pupolotot komo nepi ka muncrat cidu kana beungeut salaki ulah bisi bau de jengkol sok aya nu malotot ka salaki di dieu wah aya komplit aya wae di dieu mah tung keripit hai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang kupingkeun ku ibu mun salaki euker pusing pamajikan ulah rungsing mending ngebuka kutang jeung samping asongkeun jubur jeung pingping mun ibu keur neuleutong tonan awas ulah kajongjonan mending salaki tawaran bisi hayang jut-jutan sataya diperlukan ku salaki teh meni hese amit-amit salaki na geus asup ka kamar teh heula pamajikan hareupeun tipi di tengah imah salaki nangis mere kode ge di kamar aham teu pamajikanna noyod amit-amit ngabelaan sinetron wae ih pamajikanna ngagoek di tengah imah bari nonton TV marol mah molor we tong ngaganggu teu ngarti eta pamajikan salaki nangis ngaguak nih aham atuh pamajikanna kaganggu tah nonton TV teh tungtuna mah TV di pareuman remote dibabetkeun pantau kamar ditajung bros asup naon sia teh dede heman wae meni ulah aing senang teh sinetron aing nyaah meni kabesen molor teh ulah kitu ulah sok aya nu kitu awewe moal aya di dieu mah moal aya nu ngaku insyaallah kuring mah yakin da ieu mah ahli pangajian sarolehah amin ya Allah ya Rabban jaga bahasa bahkan ngaluhuran suara ti salaki oge ulah Siti Khadijah mah dipanggil ku Rasul ya Humaira wahai pipi yang kemerah-merahan cakep bunga mawarku sini sebentar Khadijah ngajawab labbaika ya Rasulullah rendah suarana beda jeung Khadijah Karawang salakina balik ti sawah hayang ngopi nyai panggiankeun kopinya gue rewek tidak perjian kesarangan tah kopina dina gelasna aya dispenser aya termosna aya aing teh keur masak lamun teh masak sama nyatu dan sakedul tibang kopi kudu ku aing ceuk salakina can dijieunkeun ge geus seubeuh aing ge mah meuni percis entok gagencet bujur moal aya di dieu mah moal di Karawang ge nurutan urang dieu hiji nu kadua senangkeun salaki ku tingkah laku Siti Khadijah upami ngobrol jeung Rasul sok tungkul mastakana tarawan tu neuteuk wajah cara oge ibu gitu Rasul bade kaluar ti bumina dicepeng pandangan Rasulullah dijajab sampai pintu depan dicium ku Siti Khadijah Gusti bade angkat ayeuna leres gelis doakeun perjuangan kaula sing hasil insyaallah Gusti didoakeun ku abdi assalamualaikum waalaikumsalam ya Rasulullah ditetep ku Siti Khadijah di pintu Rasul begitu belok dari satu jalan dengan para sahabat udah nggak kelihatan Khadijah masuk rumah kunci pintu ngadoakeun salaki supaya sukses berjuang pernah gitu pernah salakina mengeus ngahurungan motor rek digawe di panasan mesin pamajikan di dapur salakina ngaguak nyai aka berangkatnya berang teuing elos nyamperkeun cekel leungeun salaki kawal nepi ka panto hareup kawal nepi ka panto cium leungeun salaki bulak-balik pipi kiri dicas salaki supaya semangat neangan duit pipi kanan tengah-tengah sedot dan baik halal puas salakina dengan duit semangat cek salakina aing kudu menang duit demi bidadariku
papa berangkat, doain ya supaya papa hasil. Insya Allah pak, sabar tawakal ya pak ya. Insya Allah casanmu begitu hebat, masya Allah. Papa harus berhasil demi engkau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaki tilu lengkah tina panto ece ngagoak manja pak, pasti dina hate salaki teh nyelap wae inget kumanjana ece. Salaki ngaliat naon sih mah awatnya pak titi DJ. Salaki ngahulang titi DJ naon sate titi DJ, hati-hati di jalan. Salakina ge ngajawab gaul cek salakina insyaallah mah Dedi Dores. Pamajikan ngahulang naon pak Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Dedi Dores tulis lumayan setengkom. Tiga, senangin suami dengan dandanan. Khadijah tuh udah cantik alami tapi dandan lagi ketika ngadep Rasulullah. Rasa pusing capek Rasul hilang. Gak jemu Rasul kalau disampingin di Siti Khadijah. Kenapa? Umar bin Khattab kaget nanya, Gusti ti enjing dupi kasonten Gusti teu jauh ti Siti Khadijah teu pindah-pindah eta calik ku betah-betah teuing. Dijawab ke Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bidadari selalu ada di sampingku. Masya Allah. Lain wik turutan syahahahuhu. Rek nanya ece kagelisan ece jangsa jawab sing kompak jangsaha bohong. Yang tukang ojek, yang supir angkot, yang ka pasar, yang ka ondangan. Rek ka ondangan babak belur pabrik cat Pararindah kabeh kana beungeut. Ejo biru ideung ngararaya. Tiap pojok disemprot. Ojek liwat wajeleng karena ojek. Salaki nama teu kabagean balik di pasar pamajikan bau kelek deui. Haya. Siti Khadijah pulang Rasulullah dari mana-mana dan ketika buka pintu rasa pusing capek Rasul nutup nu buka pantau bidadari surga. Coba ibu sekali-kali gitu. Bade salaki balik jam 5 sore ngesolat asar ece dandan. Anakna nonton mak ondangan sanu hajat ma dandan wae ngajemput bapak kemana mah bandara bapak seti sawah naik pesawat. Di mana mangga jemputan na panto ulah lo bata tanya lipen aing nyengsol. Beres dangdan calik na kursi buka hardeng jendela salaki datang. Assalamualaikum dijawab ku ibu nu menang ilmu balik mulu dan bari muka panto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action na panto tring burinyai salaki na bengong tara-tara biasana ngagerentes dina hate salakina. Subhanallah baiti jannati, rumahku adalah surgaku, buktinya bidadari menjemputku. Netep wajah bojona anu gelis eta salakina muji di luar kene cek salakina indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu. Pailipan medok pas nyengir cangkang jengkol nyelap. Ih mending ngaburinya ih. Ngas. Tilu pertanyaan teu ece. Asep eta Siti Khadijah ku mulia teuing, akhlakna sae, bahasana sae, aya nu ngadidik, aya nu nyontoan, aya nu ngajarkeun, aya saha Rasul